Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Salsabil Nur Sadrina. Nami abdi Salwarul Fadilah. Di dieu abdi bade melakukan percakapan mata kuliah bahasa Sunda nomor 1 sareng nomor 3. Percakapan nu kahiji, yayu atos ngerjakeun PR bahasa Sunda teu acan. Atos hari ari hera atos tacan. Teu acan abdi mah hilap. Kumaha we ke ibu guru bendu geura. Muhun wios we disek-sekan oge darumaos teu acan ngerjakeun. Enjing mah ngerjakeun kelompok sareng abdi geura ngambe teh hilap deui. Muhun ayu. Sekarang Ayeuna percakapan nomor katilu. 3. Pak, can sugan? 5 menit deui. Geuning lila pisan sih, Pak. Maneh mah ari sakedeung protes. Dibere lila protes. Da asa teu anggeus-anggeus, Pak. Sudah sekian ti abdi sareng ti Salsabil Sadrina. Hampura bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.